mitra anu mulia nuju ngabandungan dongeng nuju dulna nyaeta gara-gara harta karangan Bapak Tatang KS. Atuh manggiasa para kanca nuju nganca dongeng ieu mugi-mugi tiasa katampi kalian kalingan ayeuna nincak bagian ka-16. Dina basa Sunda para mitra sadaya aya paribasa para mitra sadaya asa eueuh beungeut dan aing mah cenah panggih jeung si eta para mitra. Aduh para wargi kacida pisan erana cenah para mitra. Aduh mangkana aing keur kieu cenah ye. Aduh kayan kieu aing biasa beungeut dan panggih jeung si eta aing keur kieu cenah ye. Gitu. Era para mitra papagi gitu aja para wargi. Aduh asa beungetan maksudna mah cenah para mitra bakat tinggu era panggih jeung manehna dina kaayaan anu teu diharepkeun gitu ya para wargi. Mangga atuh gara-gara harta karangan Bapak Tatang KS dina bagian ke-16 urang lajengkeun bae wilujeng ngadangukeun. Para mitra pamiarsa wilujeng tepang dangu sareng acara matuh dongeng enteng pangbeberahmana. Mang Jaya sapara kanca bade neraskeun hanca dongeng nu katunda carios nyambung judulna gara-gara harta. Ye dongeng para wargi karangan Watatang ayeuna teh nincak bagian ka-16. Sakumaha nu kauninga para mitra harita teh Neng Yani anu nuju aya di lemburna Bi Emeh tu sareng Mang Jasik nyata di leuwih goong di tepangan ku Cep Sumarna sareng si Cipeu. Mangga urang teraskeun. Torojol Neng Yani diiringkeun ku Bi Emeh mairan cai enteh 2 gelas. Tas lami Kang? Tanya Neng Yani bari imut ngagelenyu bangun bunga kadatangan ku ceungceuman hate teh. Cekap we Yan, tema Sumarna bari imut. Dupi ibu sareng ama kumaha daramang? Alhamdulillah dina waktos ieu mah tema Cep Sumarna. Gek Neng Yani diuk gigireun Jamang Jasik ari Bi Emeh mah dina bangku panjang. Aduh sareng naon galeueuh teh Asep mun teu aya lalawuhna pisan. Unggal ka dieu teh ngaburu we atunya. Cekap Mang sawios ulah ngarepotkeun tema Cep Sumarna. Ngahaja wae amengan teh Asep. Mang Jasik tumanya atuh Cep Sumarna asa di jalanan. Kalawan pokna harita teh para mitra. Muhun ngahaja Mang peryorgina mah ieu ka Yani, kanika ieu ka Yani. Saur ibu kali ama kedah ka ditu heula kalayan tiasa kairingkeun ku abdi. Aya naon ibu sareng ama ngangkir teh Kang? Neng Yani bangun kaget. Rupina mah aya kapriyogian we ka Yani tema Cep Sumarna ari ceuk Bi Emeh pokna. Eta panginten bade nangtoskeun waktosna salametan neneng. Mangga we atuh tepangan heula ka ditu. Ayeuna Kang? Neng Yani teu leupas paneteupna. Mun ayeuna sareng akang. Rupi Kang Joni kumaha sok aya ka ditu Kang? Neng Yani siga nu sieun make nanyakeun lanceukna. Teu aya. Cep Sumarna ngabohong padahal mangkukna Den Joni kungsi datang. Nganjeng Cep Sumarna mah teu kungsi panggih disebutkeun tara datang teh bisi Neng Yani. Teu daekeun dibawa. Ari ceuk si Cipeu pokna. Ios aya ka ditu mah lah Neng. Ngisieun-sieun teuing ku tuang raka piraku nu janten raka bade midamal ka kajemaan onaman mah. Kanu janten rai. Si Cipeu seolah-olah ngagedean hate Neng Yani. Dipalardaekeun dibawa ku Cep Sumarna. Kentos heula atuh acukna neneng moal nya bade kikituan. Ceuk Bi Emeh kalayan Neng Yani ka jero bus ka kamar. Tuluy disalin ku pakean bersih. Samalah make nyisiran sagala da puguh tas ditampian. Teu kungsi 10 menit. Neng Yani norojol atuh hate Cep Sumarna meuni nyeblak sabab ningali rupa Neng Yani. Asa beuki geulis bae. Cacakan cicing di kampung, atuh awakna asa beuki demplon da eta ngarasa tenang aya di kampung. Mung wayahna we, Encep upami si Neng mulih jajabkeun deui ka dieu. Nyalira mah moal ludeungeun. Insyaallah Mang, bade ayeuna Yan. Mangga. Dileut heula atuh caina Encep. Aduh, jang ipeu sok dileut ka dinya. Ditampi tuh Bi, Mang. Cek si Cipeu nginum heula. Atuh Mang Bi permios. Mangga Asep, mangga sing salamet di jalana.
temal Mang Jasik jut Neng Yani jeung Cep Sumarna. Kitu deui si Cipeu tarurun tuluy ngaleos sanggeus jararauh. Teh hapok bi emeh nyarita. Kawas nama rek nangtukeun eta we waktuna salametan kersana ajengan sareng garwana Neng Yani teh abahna. Nya meureun lah. Naon teh kitu? Temal Mang Jasik ukur sakitu tuluy turun. Sabab boga pigaweun ngomean kurung. Duka geus nepi ka mana para wargi sadaya palebah mana lumampahna Cep Sumarna. Jeung Neng Yani katut si Cipeu sawab tiluanana ge teu nyaho. Ngaran eta kampung teh kaayaanana meuni jempling, eueuh nu ngaliwat saurang-urang acan. Lintang ti manehna we tiluan bari galecok ngobrol, siga anu tambah keung di jalana bari nyorang tanjakan. Na atuh ai beak nyorang tanjakan ai breh teh aya nu kerting alabring lalaki wungkul tujuhan. Nu duaan mah siga upas, nu opatan bangsa Sinyoh atuh nu saurang deui mah bangsa Indonesia. Si Cipeu ngaraneg kalawan pokna. Keula Sep lah, tong kalebak itu anu malabring di lebak. Tuh duaan tuh siga-siga upas mawa kolewang, cek si Cipeu. Atuh Cep Sumarna jeung Neng Yani rugreg areureun. Samalah Neng Yani mah gancang nyekelan kana leungeun Cep Sumarna. Barang pada neges-neges si horeng nu saurang mah denjoni, jeung Sinyoh opatan katut upas duaan manehna ngahaja kerting alaprak maluruh Neng Yani. Kang, geuning itu mah pangpayuna siga-siga Kang Joni. Cek Neng Yani tegeseun kanu jadi lanceuk. Ada disidik-sidik ku Cep Sumarna nya we Den Joni. Leres weyan itu mah Den Joni. Mung bade kamaran atuh aranjeunna teh sareng upas duaannya. Tema Cep Sumarna kakara awaseun. Aduh kumaha atuh Kang, ka mana urang nyumput? Makaning katingalina saperos bade kadarieu. Neng Yani amuring ngisieun kapanggih kuno jadi lanceuk. Ong hariwang Neng calik-calik we di dieu lah Asep sang Asep. Ke Mang Ipeu bade kalebak heula. Kalebak ka mana Cipeu? Tanya Sumarna manehna ge siga anu sieun. Komo kitu Den Joni jeung baturna geus dareukeut mangkaning eueuh pisan panyumputan. Lah antosan we di dieu Cep. Cek si Cipeu tuluy luncat kalebak. Puguh we Neng Yani beuki teu puguh rarasaan beungeut meuni pias. Kira-kira 200 meter deui Den Joni jeung baturna katut dua urang upas. Kapalebah nu keur dipake cicing ku Neng Yani jeung Cep Sumarna. Ujug-ujug jeleng aya ajag bodas luncat tina gawir. Tuluy ngaharengan kana abrulan. Si horeng ajag bodas teh bijil atuh sihung narangeteng. Puguh we Den Joni jeung baturna jeung Sinyoh nu opatan teh malunur. Para mitra sadaya syarieun ku ajag bodas. Oh aduh, awas Don, ada serigala, ceuk Sinyoh Hedrik. Bari ngenyang leungeun nahar Den Joni. Sabab Den Joni geus aya di hareup atuh baturna Sinyoh Fedri kapoka ngorong ka upas. Upas? Bunuh serigala itu cepat-cepat bunuh. Itu sama itu kolewang. Serepet dua urang upas ngalugas kolewang. Kalawan teu tatapasini deui pedang disabetkeun. Nanggal pisan kana punduk ajag. Tapi eta ajag teu bentol-bentol acan, teu cecel, teu bocel. Atuh malah mah malik ngarontok ka saurang upas kalawan leungeun upas digegel. Aduh, upas saurang gogorowokan nepi ka kolewangna murag. Atuh leungeunna getihan siap upas nu saurang deui nyabetkeun pedang rek narok bangus ajag. Nyaan asa kakara aya ajag bisa nakis kolewang. Gabrung upas nu rek narok bangus ajag tadi rontok, tuluy dibuntang banting pakeanan rarawek. Udasar kitu Den Joni jeung Sinyoh meuni burber lalumpatan patarik-tarik. Sabab sieun cilaka ku ajag. Kitu deui dua urang upas nu tas digegel leungeunna jeung walikatna teh ting alabret, nepi ka nu saurang mah kolewang tingaleun. Sanggeus areueuh jeleng eta ajag bodas teh luncat kana rungkun. Alhamdulillah nuhun Gusti. Ceuk Neng Yani henteu. Harita teh hatena bunga sabab nu dipikasieuna geus areueuh. Saurang-urang acan hap mabur sarieun ku ajag bodas teh. Atuh Neng Yani pokna deui, Kang, ari urang kumaha upawangsul teh bilih penak sareng ajag nu bieu. Cabi Mang Cipeu teu aya deui. Rek ka mana atuh Mang Cipeu teh cenanya? Kumaha lamun manehna kapanggih ku ajag heug direweg? Ah, dasar si Cipeu we. Sok ngariweuhkeun bae eta mah. Batur sieun kieu ieu mah kalah ka eueuh. Keuni antep lah tong mikiran si Cipeu ya na. Ieu urang tinggalkeun tuman lah. Cek Sumarna siga nu keheuleun ka si Cipeu.
Karunya tukang dikantunkeun mah leuheung upami anjeunna salamet teu panggih sareng ajag. Neng Yani hariwangeun ku si Cipeu harita teh Paramitra. Na ari nyarita kitu teh pun cenghih si Cipeu datang. Tah geuning nu kasep teh ngurunyung. Ari maneh tas di mana tuh Peu? Batur hariwang inggis maneh direweg ku ajag. Bieu gede Joni jeung batur-baturna katut upas duaan. Ting alabret samalah upas main nu digegel leungeunna. Nu saurang deui digegel walikatna jaba pakean rarawek. Cek Sumarna bari mencerong kana beungeut si Cipeu. Yeh, ari kasep. Kumang teh kalebak teh maksudna mah rek ngalungkeun batu kapalih kaler. Maksudna bade maledogkeun batu kapalih kaler teh. Supados Den Joni sareng pangiringna maruru kapalih kaler. Di mana maruru kapalih kaler pan urang tiasa lolos moal ka penaku anjeunna. Tema si Cipeu. Ari Mang Cipeu ningali aya ajag bodas. Neng Yani neuteu. Ih, kantenan we ninggal malih Mang mah. Bari nyumput we nih rungkun. Ada emprak-emprakan ngerasa puas upas direweg ku ajag teh Neng. Namurang balik ke Cipeu sing kaburu panas deung di jalan. Moal aya diajag bodas kitu Kang. Neng Yani Paramitra sadaya sieuneun keneh. Sedeng nu nemala nama si Cipeu. Moal Neng lah siga nama moal. Yang tadi ge ajag nama tos mangpret ka leuweung. Cek si Cipeu geus kitu mah tuluy arinit deui ti eta tempat. Kalawan dina laleumpangna garancang pisan da sieun tepung jeung si Joni. Ajeng Den Joni atawa ajeng ajag bodas. Hampir ngagayuh kawan Ciasar Cep Sumarna jeung Neng Yani. Katut si Cipeu ka karatarpi. Bus kajararo bari Cep Sumarna mah teu poho uluk salam heula harita teh. Kalawan ditemalan ku Bi Uning nu keur sasapu di tengah imah. Kalawan Bi Uning ngabagiakeun ka Neng Yani. Eleuh eta nu geulis haturan teuing. Kumaha Mang bager? Bi Uning nyolongkrong sasalaman. Pangesto bisa mulihna kumaha nu didarieu? Alhamdulillah ucu mah ngalingi bager. Cek Bi Uning bangun ajrih ku Neng Yani, gek Neng Yani diu. Paramitra sadaya, harita atuh Cep Sumarna nanyakeun ibuna. Hari ibu ka mana Bi? Nuju di jaman tuang ibu mah Asep. Ama ka mana? Name angkat ka masjid Asep ke neneng di kantun heula nya. Mangga Bi. Tema Neng Yani. Ari si Cipeu harita ka tukang tuluy nyician cai enteh ku sorangan. Taksiran hanaang di jalan keneh hayang nginum, sarot-roteun ti koroge meni asa tuhureun. Teu lila Bi Uning mairan cai 2 gelas. Neneng cai heula geulis. Cek Bi Emeh hideng mairan cai da puguh. Neng Yani geus aus teu hararese ceg we kana gelas. Ditampi atuh Bi. Mangga ucu mangga. Temal Bi Uning bari ngaleos ka tukang deui torojol Ibu Hajah Ningsih mulih ti jaman. Budamang, Neng Yani gancang munyungan. Pangesto, neneng samulihna kumaha? Alhamdulillah Bu aya hibar piduana. Ya dikantun heula nya neneng, ya bade netepan heula. Mangga Bu. Baler Neng Yani ari Cep Sumarna. Sajolna ge teu kungsi nyarita naon-naon. Budina ngadak-ngadak alum malah siga nu ngalamun. Duka ngalamun perkara tadi ningali Den Joni jeung baturna katut upas direweg ku ajag bodas. Duka ngarasa tegerna hate. Atuh Neng Yani harita ngadon ngabetem siga nu geus teu aya obrolkeun. Teu kungsi 10 menit Ibu Hajah norojol. Tos netepan asar di kamar. Kumaha di ditu teh betah Neng Yani? Taros Ibu Hajah Ningsih terasa calik papayun-payun. Sabetah-betahna we Ibu. Baler Neng Yani bari ngagelenyu. Teu ngarumas calik di kampung. Nya salami 2-3 dinten mah ngarumas Ibu nanging ka ayeuna-keun mah biasa we asa di dieu. Mung tiiseun di ditu mah sareng hawana tiis. Tangtos we tiis oge jalan kasebat di gunung. Tok bujeng di ditu kasebat di pagunungan sanaos di ge sami tiis hawana neneng. Wayah kumaha datang ka ditu teh Asep? Ibu Hajah Ningsih naros kalaya neuteup ka Cep Sumarna. Dongkap ka ditu mah kinten tabu 11 Bu jalanan nanyak. Waler Cep Sumarna tetep pasemona alum. Bi Uning, Bi Uning. Ibu Hajah Ningsih nyauran Bi Uning lanyang. Kah, pada pikir saya naon Bu Haji? Geus asak sangu acan, parantos. Geus asak masok geura sadiakeun ka ditu si Neng sina tuang, sakalian jeung si Asep.
Sawios Bu engkewe teh acan hoyong sareng cara pekene. Engke can Abi Uning ngan sayagikeun mah sayagikeun we atuh sakalian. Jeung amanah si Asep, saur Ibu Hajah Ningsih. Harita Neng Yani kacai rek abdas sabab cat ngalaksanakeun salat asar. Ari Ibu Hajah Ningsih sabot Neng Yani kacai teh naroskeun Cep Sumarna. Nyarita naon wae barang Asep datang ka ditu teh? Atuh saur teu seueur sasanggem naon-naon mung disanggemkeun Yani kedah ka dieu. Ku ibu sareng ku ama. Tembal Cep Sumarna sajelasna teu panjang lebar naon-naon ka Neng Yani mah. Boh ka Mang Jasik jeung ka Bi Emeh oge. Kajeun ari ukur sakitu mah danya maksud ibu kitu teh nitah Yani. Sina ka dieu teh kahiji nama ibu teh hayang panggih babakuna mah. Upi maksud ibu miwara ngangkir anjeunna teh aya naon Bu? Cep Sumarna neuteu. Engke we ku ama dicaritakeun ama. Saur Ibu Hajah Ningsih henteu kersa ngajelaskeun naon priyogina Neng Yani diangkir. Nuju sasauran kitu guru tak kersana ajengan dahlan sumping mulih netepan di masjid. Hai geuning Asep. Yeus datang waya kumaha ti ditu Sep. Taros kersana ajengan dahlan bari nutupkeun panto. Teras calik gadengeun garwana norok torojo Neng Yani tas abdas. Mama damang. Pangesto ucu samulihna kumaha nu di dari tu daramang. Alhamdulillah Mama, abu hapunten, abdi bade ngiring netepan. Mangga ucu, sok kalebat we, damu kenama disampaikeun dina kapstok. Saur Ibu Hajah Ningsih. Atuh bus Neng Yani ka kamar tuluy salat. Cep Sumarna ge para mitra gancang kacai abdas sabab dicai geus lowong. Kira-kira jam 5 harita teh. Tur geus padarineh malih sadayana tos taruang trase ngariung di tengah bumi. Nganu teu milu ngariung teh lintang ti si Cipeu jeung Mang Odoy. Atuh sama manehna mah ngobrol di hareup siga nu keur ngajaga. Bisi aya semah anu teu wawuh babakuna mah bisi aya Denjoni. Para mitra sadaya, harita mama ajengan dahlan cumarios. Nyaeta kieu Neneng pangna ama ngajurungan si Asep ngangkir Neng teh. Kahiji hoyong tepang wiretos ampir aya kana 2 sasinan teu tepang. Dabongan Neng nebihan atuh kaduana aya nu bade disangemkeun ka Neneng teh. Nanging kitu ge langkung ti payun ama sareng ibuna kedah dihapunten ku Neneng. Satebih-tebih ti leuwih goong diangkir ka dieu. Kieu Neneng, kantenan numutkeun ka hoyong sareng cita-cita mah. Ama jeung ibu teh hoyong manyangangkeun anak ka Neneng teh. Nya jelas nama hoyong nepungkeun jodoh ka anak mama. Malih cita-cita mah tibeh ditu keneh henti nuju tuang ramaju meneng keneh. Nanging ningal kaayan tuang raka muhun Denjoni sabros nu teu sapukeun. Neneng bade dipiharep ku si Asep. Da eta we waktos kamari ieu kahalangan ku 5 dinten, tuang raka sareng rerencanganna kantos ka dieu. Naroskeun Neneng. Nya kumaha teh disanggemkeun duka we teu terang ka mana-manana. Tos kitu anjeunna talatah ka mama saur anjeunna teh. Di mana si Asep tos sumping abdi bade ka dieu deui kalayan bade ngajak milarian Neng. Atuh kumaha teh saolah-olah diwaga. Sanggem mama teh naon hubungan anak aden nganggo nyanak pun anak milarian tuang rayi. Upami kitu pun anak parantos nyimpen cariosan nu hartosna parantos ngalamar tuang rayi. Neme kumaha dijurungkeun. Kapan pun anak aya maksad miharep oge ka tuang rai teu dirujukan ku aden. Disanggemkeun kitu ku mama teh kalah ka Malik Benu ka mama kalian saur anjeunna tetep moal ngarujukan Neneng bade dipileuleungkeun ku pun anak. Ku dasar kitu atuh. Kangge ngajagi kasalametan sadayana, ayeuna mah antawis Neneng sareng pun anak janten wawargian we. Anu hartosna mah entong cios janten ngawangun rumah tangga. Dasa naos dipaksakeun oge. Moal aya kabaresan, moal aya kaberes roesan, malih baka timbul ka jantenan nu teu dipikahoyong ku sadayana. Nanging kitu ge hatur punten sanes mama megatkeun rahmat.
atanapi megatkeun kasuka neneng sareng pun anak. Mung kumaha atuh jalaran tuang raka mah tetep wae kitu moal ngarujukan. Saur kersana mama ajengan dahlan rada panjang lebar sareng dina sasauranana menilirih naker. Atuh para mitra lajeng disambung ku Ibu Hajah Ningsih anu inti sari nama sami sakumaha anu disaurkeun ku kersana ajengan dahlan carogena. Ku ayana kasauran kitu ti kersana ajengan dahlan sareng tigarwana Cep Sumarna. Sakemek oge teu sasauran kitu deui Neng Yani. Malih Neng Yani mah sajeroning keur tungkul teh mungguh Cipanon ting karecelak. Sigana batin asa digerhihan ku hinis. Ras kana kakejeman anu jadi lanceuk. Nu dianggapna ku Neng Yani mah Den Joni nyata lanceukna sarua jeung rek ngagebruskeun kana jurang kakapiran. Sabab tujuan Den Joni nu jadi adi hayang boga salaki kasinyo Fedri. Teu dipikir pi akibateunana engke dihareup sanggeus anu jadi adi kawin kalain bangsa. Meunang sawatara jongjongan mah atuh harita teh sakabeh jempe ngajadikeun simpena tempat. Lirgaang katincak samalah si Cipeu jeung Mang Odoy oge nu tadi galecok teh kabawakeun jempe. Akhirna para mitra nu geulis Neng Yani segeruk ceurik bari nungkupan beungeut ku dua dampaleungeunna. Beki lila asa beki bedas malah siga nu kanyanyerian. Kitu deui Ibu Hajah oge akhirna mah kacanakeun cuma 5. Da ari manah nama anjeunna oge hawatos ka Neng Yani. Aya kana saparapat jamna Neng Yani ceurik pokna teh nyarita pegat-pegat. Ibu, pami kitu mah pun lanceuk teh. Meuni teu aya ras-rasan pisan teu nyaah ka abdi. Ngadon mamaksa abdi pada dijodokeun kanu teu sabangsa sareng teu saagama. Naon anu bade dipandangna upami abdi kajodokeun ka ngaran si Nyo Fedri. Yakin upami kitu mah pun lanceuk teh. Tos kadarah dagingan ku bangsa deungeun. Tos terus terang kang abdi mah ibu ama tibatan abdi kedah nikah ka ngaran si Nyo Fedri. Bios pegat nyawa we ngalungsar jadi babatang. Teu aya hartosna abdi kumelip di alam kolong langit kumelendang di alam dunya. Ari kedah digebrus kana jurang neraka mah ibu ama. Neng Yani bluk nyuuh kana pangkonan Ibu Hajah Ningsih terus ngagugu. Ku ayana kitu para wargi saurang oge teu bisa majar kumaha. Bati bingung we nu aya. Atuh Ibu Hajah Ningsih ngusapan sirah Neng Yani. Bari si Cicocamah nyalangkrum. Cep Sumarna melenguk tapi huntu kekerot bangun anu gemes ka Den Joni. Malah Cep Sumarna make aya pikiran rek ngadatangan Den Joni sabab asa dihina tur asa dipegatkeun kasuka. Seuneu amarah Cep Sumarna ngabubulak jeroeun dada leungeun ngalaleper ngan ras kanu jadi inung. Sok sieun kumaha onam komo kitu Ibu Hajah Ningsih teu kaop menak kareuwas sok leumpeuh Yuni tampolana sok teras teu emu. Para mitra sadaya ajengan dahlan harita cumarios deui. Tos ucu geulis. Ulah diangge emutan teuing, ulah dianggo alit mana sing sobar. Mana kieu ge tos milik hidup. Sanes mama teu hawatos, sanes henteu hoyong nulungan mung kumaha atuh. Sanaos neneng sareng pun anak palai ngarangkep oge. Bade kumaha tiasa ngarangkepna. Upami syarat nu utami teu aya nyaeta syarat utami teh wali. Mangkaning tuang raka teh gentos tuang rama nu aya hak ngawalian. Kari-kari anjeunna teu kersa ngawalian bade kumaha jantenna geura mangga. Mangga galih ku neneng da syarat nikah mah nu pokok mah utami nama ti pihak istri nyaeta wali. Pami teu aya nu ngawalian mangka pernikahan eta henteu sah. Kajabi upami neneng teu kagungan pisan wargi anu hartosna nu gelis. Tah neme tiasa ku wali hakim nu dilaksanakeun ku bagian kantor urusan agama. Kersana mama ajengan dahlan nembe sasauran deui ngalalemu ka Neng Yani. Dipalar sadar utami nama Neng Yani batan sadar atawa narima kana cariosan kersana mama ajengan dahlan. Malah tuluy kapidara ngagulipak puguh we Ibu Hajah Ningsih reuwas liwat saking ku ayana Neng Yani kitu teh asa teu puguh emutan
tong bujeng ibu hajah ningsih sanaos kersana mama ajengan dahlan ge ku harita mah reuwas. Ari Cep Sumarna gancang mangku Neng Yani teras dibawa ka kamar kalawan dikedengkeun. Harita bi uning lanjangna nu kabeneran mairan cai kopi haturan kersana ajengan dahlan ge reuwas ningali Neng Yani dipayang teh tur dibawa ka kamar ku Cep Sumarna. Caglas dieusi ku cai kopi dituna dina meja sirilik bi uning kahareup maksudna rek ngabejaan Mang Odoy salakina nu keur ngobrol jeung si Cipeu di teras. Pok bi uning nyarita bangun geumpeureunnaker anu teu puguh ka hartina. Waktosna ka bujeng seep.